Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng silat neraskeun hancanukan Tunda dinten kamari. Nyaeta dongeng anu janten judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cicir, episode ke-16. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana kanu nuju ngarandapan kasusah tur kasedih omat kedap deui oge anjeun bakal kenging kabungahan tur kabagjan. Yeuh pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna carita ngeunaan si Eca episode ke-16 teh. Yeuh mangga. Sanggeus ngadenge yen anu ngomong mapatahan ka manehna, yen eta teh si Jaya Subrata, lanceukna si Jaya Sampurna anu rek ditenggel ku si Eca teh antukna mah pingsan dina panyekel tur lahunan si Jaya Subrata. Si Jaya Subrata ngarti yen Eca dina peuting eta teh leupas tina kontrol anu sakumaha mestina si Eca ngalakonan ilmuna. Kocapkeun isukna teh jam 7 isuk-isuk si Eca teh lilir, manehna teh tuluy ningali kasabudereunana, katingali ti belah kencaeuna aya Maemet. Keur diuk sisieun manehna aya di belah katuhu aya si Jaya Subrata, manehna mah keur nangtung da meh kursi mah ukur aya di belah kenca, di belah katuhu eueuh kursi jang diuk mah. Mitina mah Eca teh henteu ngomong saleutik-leutik acan. Antuk nama si Eca ngomong ka Maemet, "Nah, ya teh Eca teh nah habet pabo di dieu. Kunaon? Duh." Ceuk si Eca nanya kawas kitu ka Maemet. Anu ditanya untuk nembalan ka si Eca, "Nya eta doka itu mage teu apal sih ngan saur Den Jaya Subrata maneh teh pingsan cenah di tepas imah. Nah atuh Eca maneh teh bisa pingsan di tepas imah, lain namanya teh geus kanggon." Ucuk Maemet nembal bari tuluy naros ka si Eca. Anu ditanya ngarti yen si Jaya Subrata teh ngabohong ka Maemet. Antukna mah Eca ge rada ngabohong ka Maemet. "Oh nya tadi wong teh lieur sirah ya mak, Eca teh pusing sirah tadi wong teh arek meuli oskadon da geus kaputingan teuing, ningal teh jam 10-an leuwih, nyantukna we Eca teh kukulintinganna di ruang tamu. Aipek teh sugan teh nya bakal menang obat gitu kan, Maemet kan
masuk terus kadon sugan teh aya gitu dina bupet teh atau dina lemari efek teh aya teh kapingsanan meureunnya mah pingsan gimana di dia Cuk si Eca bari pura-pura nyekelan sirah anu sabenerna mah henteu lieur saeutik-eutik oge terus ngomong gitu si Eca teh ngaliuk ke arah si Jaya Subrata anu diliuk ngarti tuluy ngegerak-gerakeun halisna si Jaya Subrata teh yen geus diwadulan Maimet teh jang kahadean Maimet oge gitu tah tekung silila panto teh aya nu kakatrong di luar cing aja ya pang ningalikeun saha eta cuk si Eca nitah ka si Jaya Subrata supaya pang nempokeun saha eta nu kakatrok kana panto teh tekung silila panto teh dibuka ku Jaya Subrata ari barang breh ningan kurunyung si Sumadi alias si Ismi mewacau sasikat Ismi ningan sok mangga kalabat Ismi aya da eta mah cek si Jaya Subrata bari nitah si Ismi supaya asup ke jero paguron Ismi tuluy asup henteu wasih si Ismi nyangkana si Ismi teh si Eca teh sare di tepas imah teh sare biasa gegoliran tekung silila si Ismi nyerengeh tuluy nyamperkeun ka si Eca cak ya di rumah Abi rek ya jauh sasikat da menang iya mana teh kebon ngecek si Sumadi ka si Eca si Eca nyaim buat atuh bunga dumeh eta bubuahan karesep manehna tukung silila Eca nembak ka si Sumadi naon ini asa kebal bateng ieu cahu mi cek si Eca si Ismi tuluy nemai leuy ka si Eca tulau bas kieu mah saeutik eta tas animal gitu teh si Eca tuluy manehna cengkat diuk ngepaskeun simbut nu tadi nyimbutan awak manehna takung silila eta cau teh dipesek hiji ku si Eca tuluy dihuapkeun bari camuy-camuy si Eca ngomong deui ka si Sumadi naon mi mana ieu cahu teh tumben ieu biasana sarasa sok rada asem ieu mah asak matangkalnya cek si Eca bari barang dahar cau nu bieu geus dibere ti si Sumadi manehna ngajawab nu sa manehna sainget manehna teuing cak tapa da ieu mah dibere we ti si mama titah kaecakeun kitu hungkul da cek si Sumadi ka Ismi ka si Eca tekung silila Ismi teh milu ka jamban da manehna
karasa hayang ki ditatahan timah. Cak, nuranya nuru ka zaman cing jerihkeun asa hayang ki. Tadi di mah hayang ki teh ada si mamah di zaman kene keur wawasu piring. Cuk si Ismi bari tuluy ngaleos rada ngagidik ka zaman si Eca. Sanggeus si Sumadi ngaleos. Maemen oge tuluy ngaleos oge ka pawon. Duh mae eta sangun nu dikari teh bisi katutungan. Mare ka pawon heula nya. Eta ningali maker ngari sangu bisi tutung teuing. Cuk maemen bari sarua ngaleos ka pawon. Sanggeus si Sumadi jeung Maemet ngalaleos, si Eca bari maling-maling waktu manehna teh nanya ka si Subrata ngeunaan adina si Jaya Sampurna. Kang Subrata, eta kumaha si Jaya Sampurna teh ayeuna? Eca teh apa? Pan penting tadi mah Eca teh pingsan. Cuk si Eca nanya ka si Subrata. Ditanya kawas gitu, Jaya Subrata tuluy nembal ka si Eca. Si Sampurna tuluy indit deui. Tapi moal jauh pasti kapadumukan manehna di leuweung Tegapeuh teuy. Teuing calah eta teh boga adi teh rada teuas hese dibejaan. Cuk si Subrata bari manehna teh rada gogodeg ngeunaan adina. Tah kitu pamirsa, dongeng danget ayeuna teh simkuring. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh jantan panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kasusah. Kalem nyantai. Bawa slow we. Kedap deui pasti kenging ka bagja. Yu pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos kanu bade arangkat damel atawa bade berkegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios mangga.